Kiai lebaran naon? Salasa, alhamdulillah. Terang kapanggih jeung Rebo, Kiai Rebo. Ih kumaha sih Kiai kos Kiai? Di Salasa aya umat, di Rebo aya ieu tah lumayan. Insyaallah alhamdulillah. Salahna nurutkeun cek manusia, tapi geura pae tah Kiai. Geura pae. Nah bakal kumaha engke di hareupeun Allah tanggung jawab dirina ka Gusti Allah. Lamun ibadah henteu berkeyakinan kos kitu. Tak eta teh salah kos kitu, yakinkeun ulah karena mui, ulah karena yayasan, ulah karena bos. Yakin ru'yat titik. Yakin hisab imkan ru'yat titik. Eta kakarak ibadah. Ketika orang engke disidang ku Gusti Allah, ayo Uci, maju. Siap. Lebaran poenan Selasa. Atas dasar apa? Hitungan dina kitab Sulamun Nainin kulang hitung 2 darjah, 9. Apa bisa dipertanggungjawabkan? Ti Mansurna hudangkeun atuh Gusti. Nu nyieun kitabna. Ayanya na pendek leutik oke udang-udang. Aya naon ye? Ieu tanggung jawab. Coba ngitungna heula besi salah. Sok. Kutek ja bener cenah ngitungna. Tanggung jawab. Imkanur ru'yat. Anna hada imkanir ru'yat darjatani paksaro. Ieu menang sabaraha? 2,9. Bener Gusti. Haja Uci dan kawan-kawan surga. Dek kumaha. Masya Allah. Kiai, lebaran dari apa? Rabu. Berdasarkan ru'yat. Bener atau ru'yatnya? Bener atau tidak bener kulama ngadengikeun di televisi. Itu bae pokona manggeus. Aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku negara. Bener berdasarkan ru'yat. Pokona mah kulama rebo berdasarkan ru'yat. Coba panggil nu ru'yatna. Bener maneh ieu ru'yatna bener. Waktu ru'yat bulan tegadel alangan. Serius ya kumaha serius. Nu sebenarnya mah emang salah sebenarnya. Cekna dengan haju direbohkeun bae lah. Kitu bae pokona mah. Ieu salah. Ulama teh nyaho salah cak masyarakat jeung cek kiai. Penting bakalan lantaran ulama hirup di negara, kemudian negara ngayakeun badan hisab, badan ru'yat. Nah, ulama ngadayakeun televisi jacak dina pikih, degikeun informasi pemerintah. Kula nuturkeun pemerintah. Surga nama. Tinggal lu ieu neraka jahanam. Iya. Pancen kiai nyaho salah atuh nyaho jasa. Emang kumaha? Tanggal 17 Ramadan aya nuzulul Quran di Yogyakarta di pesantren Adukula, pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin. Anu ceramahna tokoh daripada NU di dinya. Ieu bakal pada NU ya Muhammadiyah kan? Mun Muhammadiyah usir. Aing pajar Muhammadiyah puguh. Aduh. Guys, masalah guys aing mah Muhammadiyah kang bangsa Kangjeng Nabi Muhammad tapi lain kang bangsa organisasi Muhammadiyah. Nah, kumaha teh ceritana? Nyeritakan urusan nuzulul Quran, ujung-ujungnya ceknyana siapa yang ikut NU lebaran hari Rabu dan siapa yang akan ikut Muhammadiyah lebaran hari Selasa eta tanggal 17 Ramadan. Masa sih kos kitu ceramah? Nontak telepon ka kula kok kiai begini katanya ka haji ini ceramahnya. Kiai bangsat kata kos kitu. Ini kan kiai kita, kiai NU. NU-nya bukan NU yang Gus Dur tuh mah. NU-nya yang NU mau dibejakeun lah ku aing lah. Tuh, kan kos kitu tuh. Tanggal 17 Ramadan geus ngomong kos kitu. Siapa yang ikut NU lebaran Rabu dan siapa yang ikut Muhammadiyah lebaran Selasa. Jauh melung ti mana-mana encan ru'yat can naon geus nganyatakeun kos kitu. Berarti geus dikondisikeun lebaran menurut pemerintah dasar pengelolaan NU harus hari Rabu. Dek ru'yat dek henteu. Ayo. Ndak kumaha? Sababaraha poe deui ka lebaran malam Minggu aya tamu ti Jakarta sampai jam 12 peuting ul bejakeun ngaranna. Dahar jeung kula dongeng nyana Kiai pemerintah akan Rabu. Pemerintah akan Rabu. Kiai tetap sasa. Cak nyana saya juga salah pejabat luhur yo, pejabat luhur. Luhur we pokona punclot we pokona mah. Beneran nih malain lalagaan. Kayak bisa dipanggil jelema ngan moal dibejakeun ngaranna. Kok bisa gitu teh? Kiai cenah Kiai ta Muhammadiyah dan NU
NU tetap memaksakan akan hari Rabu, ru'yat atau tidak ru'yat. Salahnya nak, salah pula, benernya nak, bener pula, nyana ngomong di hadapan kula tas dahar duaan baik akan Rabu pemerintah dikelola oleh NU kieu di luhur teh keur teu beres jasa. Urang lebaran poe Salasa malam minggu nanya kade Minggu Senin Selasa 2 hari deui ka lebaran geus dinyatakeun lebaran pemerintah akan hari Rabu, ru'yat atau tidak ru'yat. Deuk kumaha sih? Kukula dibukakeun we mah pada urang na bae ulah bebeja ka sasangke di itu kieu deui. Ieu mah keur carita pan ieu mah ibadah. Ulah dibawa-bawa ka mana? Ulah mangan sakadar nganyatakeun sing yakin sia ibadah tah berdasarkan kos kitu dongeng-dongengna. Masya Allah, dongeng nu katilu deui. Dongeng nu katilu, pejabat di Kabupaten Tangerang jeung pejabat di Kabupaten Serang deket jasa jari jeung bupati nanya ka kula, eta teh poe naon eta? Ya Senin, berarti sapoe deui ka lebaran. Ngomong jeung kula Senin. Kieu poe naon lebaran Salasa berdasarkan hisab. Bapak oge cenah geus Salasa bae, pemerintah mah deuk rebo. Pan pemerintah mah ru'yat tapi direbokeun bae. Endeu kumaha? Endeu kumaha kurang kumaha coba nu datang ka ceuli aing. Aing teh pan orang NU. Ngan eueuh tulisanana di NU. Kantor teu boga naon teu boga pan aing mah. Tapi aing orang NU lain orang Muhammadiyah. Cirina NU make kunut aing. Jeung usoli. Tah, karasa kusian lebaran poe Rebo. Ulah dibejakeun ka saka kiai di dieu aing nyaho jasa. Kiai lu poe Rebo teh ye nyaho jasa. Di ditu nyaho, di ditu nyaho. Emang nyaho na kieu mah tuh pan urang lembur bebeja ka aing. Ayo malah main ngagogoreng aing kiai ge. Sarua bae lah pengaco teh mah Ki Uci. Di mana? Urang Jati aya. Kiai ge pokona mah pendek jelemana. Ya, pengaco teh mah Ki Uci ulah dituturkeun. Ya ayo geura ngacoan sia tah ngacoan aing deuleukeun tungtungna sia ku aing. Si aing mah lain ngadoakeun deuleukeun tungtungna bae. Ngacoan sia tah ngacoan aing. Hah? Awas ya. Udah sok ngomongkeun aing. Sieun sia ka aing ya, aing mah malu naon. Kos kitu we pokona mah. Aya deui nu ngomong, ngoy gorengkeun. Ki Uci jadi kos kitu jasa. Atuh datang ulah sok dihareup maksudna kiai deuk poe naon bae salah berdasarkeun naon gitu bae sih ulah sok ngomongkeun ditu kan ku gara-gara umatna haju menuturkeun ka dieu nya dan tinggalkeun umat haju ngomongkeun ka aing. Mun teu tolol jasa kiai belah mana? Belah kulon teh mah aya. Sa kiai na rada jangkung-jangkung teh mah. Geus nyaho we pokona mah. Tanya di mana? Umat mah bebega ka aing. Tah mah bener kabeh ge. Ieu mah keur carita supaya yakin kula yakin poe Salasa teh kos kitu ta perjalananna tunggu tak eta teh ulah kos kitu. Mudah-mudahan kaharep negara urang anu kuari keur dikelola ku urang ulah kitu. Ieu teh omongan kula bagian daripada nyentil pemerintah supaya rapih kaharepna. Nu enggeus mah enggeus ulah sok dijadikeun masalah. Urang ulah ditimbul-timbulkeun deui ieu mah keur carita. Ieu sampaikeun ka presiden. Nu kaharepna beusi aya kos kieu rapihkeun manta kunaon. Hijikeun Muhammadiyah jeung NU di atas meja. Sok umat nu dihandap supaya ulah kalabur, ulah paberencai. Sebab paberencaina umat Amerika seserian, Belanda seserian, kafir seserian. Urang teh mung disengserikeun ku kafir, rapihkeun atuh mantak naon. Pengalaman di zaman Soeharto bagian ru'yat mah jages pinter urang teh. Di zaman Bung Karno sabaraha puluh tahun urang jages pinter urusan ru'yat mah. Kunaon makin ka dieu makin bodoh atuh heran. Makin canggih makin bodoh. Anu bagus nama di zaman Soeharto ge cokot bae. Nu bagus teh di zaman Bung Karno cokot bae. Walaupun memang nyana dilengser-lengserkeun nu bagus nama tetep kurang kudu ditiru. Urusan ru'yat di zaman Soeharto teu pernah pimplan, di zaman Bung Karno teu pernah pimplan. Mantap jasa begitu maghrib nah beres pan ieu mah nunduk lebaran Salasa geus beubeulian haju direbokeun ngalamun. Duit geus beak pake meuli kotok ya. Ieu tolol jasa ieu mui jeung pamaeta goblok. Nu ngagoblok-goblok tah nu lebaran Rebo. Nu lebaran Salasa mah jatuh ngagoblok-goblok ke pemerintah. Nu lebaran Rebo aing beakeun dana ieu goblok jasa. Ayo sia, nu mantap pemerintah ceulina peng digoblok-goblok ku masyarakat. Goblok cenah aing geus takbir datang ka jam 10.
Maju eureun geus ngariung segala rupa.